Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Susan di kelas 10 IPS 5. Di dieu simkuring bade ngadongeng tentang sireum jeung japati. Aya sireum rek nginum di sisi walungan, keur ngarayap ka handap. Manehna ti soledat, pluk ragrag kanu cai. Hadena caina rada ngeuyeumbeuk palebah dinya mah. Tapi keukeuh bae ari ngojay ka sisi mah manehna teu bisaeun. Sireum gegerowan, "Tulung, tulung, kuring ieu rek dikerelep tulungan." Kebeneran aya japati keur cineten dina dahan kai anu nyodor ka luhureun cai. Ngadengeun aya sireum gegerowan menta tulung. Barang ngareret ka handap, katenjoeun sireum keur kokosehan. Japati karunyaeun, geuleber hiber bari ngegel daun salambar. Sok diasongkeun daun teh ka hareupeun sireum. Sireum tuluy muntang kana daun. Daun ku japati dibawa ka darat. Sok digolerkeun kana taneuh. Sireum pohara nganuhunkeunana ka japati anu geus ngalepaskeun manehanana dina bahaya. Dina hiji mangsa japati teh cineten deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sireum anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya di handapeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyampeurkeun leumpangna ke katayepan. Teu talangke deui, buru-buru sireum nyampeurkeun ka japati bari ngaharewos ka manehna. "Heh japati, buru-buru geura hiber tuh aya paninggaran keur ngintip." Paninggaran geus ngawengkang bedilna, teu lila japati buru-buru ngageuleber hiber. Isukna japati papanggih deui jeung sireum. Ceuk japati, "Nuhun pisan sakadang sireum, kuring geus ditulungan ku anjeun lepas tina balai." Jawab sireum, "Ari eta mah kapanan kawajiban sararea nulungan batur, nu rek meunang cilaka eta wajib. Komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean." Tah kitu cenah lalakon sireum jeung japati anu keur akur jeung silih tulungan. Mung sakitu dongeng ti simkuring, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.